Orang naon? Kita naon make di papasan atuh urang mungkin ngariut kade mungkin leutik, tong di papasan ya daun teh. Nah kitu ya bakan urang. Heeh eta nu abah ieu pan urang meureun. Abah urang ieu. Kunaon make di papasan atuh beak meureun paingan. Aduh salah urang mungkin ngariut mungkin ngaleutikan di papasan ngausum. Teu meunang kitu. Coba aki-aki toh. Apa ieu teh bawa kakek ku urang ayo di papasan dikit. Sebagai urang meureun ieu teh. Hah? Jalangan urang gawir anu urang. Kunaon make di papasan ieu juput dina atas batu mah supaya ulah robah nya bejaan ya tabanya. Hah? Anu dimenangkeun ku agama semprot. Jadi teu robah ieu. Ayo di papasan kieu sok unga usum contohkeun sok lah gitu tuh di papasan kieu. Otomatis surada ngalegaannya. Unga usum pasti beak sama urang. Wah, pakai beak sagala. Iya oke kakek daripada balaki ya ku urang geus di papasan. Disemprot cek urang ge meh teu robah, meh teu ngaganggu kanu batur. Disemprot mah anger. Ieu moal robah. Di papasan coba atuh beak. Paingan sama urang asa mungkin ngaleutikan itu unga usum teh. Urang ngobrol jeung pamajikan heuh nya asa mungkin ngariut. Kapan ya aya batasna meureun kakek tah ieu teh batasna. Dengekeun. Hah? Dengekeun cadekeun heula. Wah, sok tah lamun di papasan kieu tah terus tuh nya tuh. Tuh, kabawa jeung taneuh mun ka itu mungkin hayo kae maju urang teh galang teh mungkin namahan ka dieu mah lah. Lila-lila beak sabah urang geus teu meunang kieu kalakuan. Ah, naon aya pagawean kene urang meureun ieu teh. Pagawean ieu urang oge. Cek urang oge aturanana nu kieu mah semprot. Urang ge da teu wani, urang sok disemprot we wates di batur mah nya teh keun omongan kieu. Oh maneh we meureun omongan batur mah dahar entah. Teu kumaha pokona kudu kapaham mising batur oge kitu, Bah. Batur oge pasti kitu. Saupamana ieu saupamana ieu dengekeun ieu. Lamun ti dieu misalna ngagubrag gede urug, taplokeun deui. Teh kalah dikorowot. Ari geus ngagubrag mah geus ka dieu keureun ku urang di